Para mitra sadaya nuju ngabandungan dongeng nuju duna nyaeta gara-gara harta. Ieu dongeng para mitra karangan Bapak KS ayeuna nembe bagian katilunya masih kene mitembean para mitra, masih kene mitembean atanapi ngawitan. Mugi-mugi we dongeng-dongeng kasangakeun etang-etang hiburan pangbeberamana. Hatur nuhun para mitra anu parantos noe subscribe sareng locengna. Priyogi para mitra mangga nu teu acan ditoel bae. Hatur nuhun para mitra. Oge salajengna atuh nu sering komentar mangga ngaturkeun nuhun. Ngan amang jaya seseringna maca awal-awal komentar teh nya. Kitu nya dinanya kitu kinten-kinten terus nembe atanapi sabaraha jam gitu. Nya gitu antanapi 8 jam, 10 jam nembe dibaca ku Mang Jaya para mitra komentar-komentarna. Kitu nya. Hatur nuhun eta oge seueur anu ngarojong para mitra. Ai kawayong mitra benten-benten. Rupi-rupi moal tiasa kacumponan sadayana para wargi, moal tiasa kacumponan sadayana gitu. Hapunten nu teu acan kacumponan kawayongna hapunten anu kasuhun. Mangga gara-gara harta karangan Bapak Tatang KS dina bagian katilu urang lajengkeun wilujeng ngadagukeun. Para wargi anu mulia, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna nyaeta gara-gara harta. Ieu dongeng para wargi karangan Uwa Tatang ayeuna teh nincak bagian katilu. Mangga para wargi dongeng parantos dugi ka nalika Bapak atanapi Aumi Lastra nuju ngobrol sareng kulawarga. Aya kalimat nu Mang Jaya bade diwangsulan deui nyata perkawis bade nyerenkeun harta teh. Tetapi blak-blakan anjeunna boga harta sakumaha cenah keur saha bagianana jeung kumaha saterasna. Mangga urang teraskeun. Para mitra sadaya Aumi Lastra sasauran ditujukeun ka ingkang garwa Nen Rumsari bari ngaliri. Kumaha ibuna? Caritakeun ayeuna bae perkara nu diobrolkeun tadi ka ibuna meungpeung barudak karumpul. Mangga wae bade disaurkeun ayeuna oge teu aya lepatna ari amanah teu acan bade leleson mah. Waler Nen Rumsari henteu masihan waleran nu cindak. Nya sakalian we rek dicaritakan ayeuna. Dicaritakeun ayeuna dadi engke-engke mah bising aya halangan. Ari halangan eta rupa-rupa halangan teh tak kieu Joni, Ipah, Yani. Pamungkasna amarek seren sumeren lamun dianggap seren sumeren teh maka nu jadi anak tiluan. Ngan leuwih ti heula ama jeung ibu menta sing rarepeh rapi antara adi jeung lanceuk. Terutama ke anak nupang gedena sing bisa ngapi ngajaring kanu jadi adi. Boh ka adi nomor 2, boh ka adi nomor 3 atawa kanu bungsu. Naon pangna ama nyarita kitu nyaeta ngingetkeun perkara umur mah teu bisa ditangtukeun pondok panjangna. Eta mah ceuk tadi ge rusia Allah. Ku dasar ama ngingetkeun kana patokan hirup nu waluhu alam sabara poe deui. Waluhu alam sabara minggu deui atawa sabura bulan deui. Boa peuting ieu boa isukan ama teh ninggalkeun hidep jeung ibu ninggalkeun hidep. Dipunut ku nu maha kawasa. Nyati ayeuna ama rek seren sumeren. Naon rupa pangaboga ama jeung pangaboga si ibu ka diri hidep tiluan. Ti mimiti amara pruk laki rabi jeung si ibu sakitu 10 tahun dilana nepi kaayaan ngabogaan harta banda. Estu menang jerih payah ama menang kuru cileuh kentel peujit. Harta atawa banda ieu geus ikrar keur anak jeung pamajikan. Naon bae harta kakayaan nu jadi kolote kahiji ieu imah jeung tanahna. Nu legana tanah 30 tumbak pangeusina imah ngan sakieu sakumaha nu kanyahoan ku haridep. Atuh sawah belah wetan legana 200 tumbak, sawah nu belah kaler sisi jalan kereta api 180 tumbak, jeung kebon 320 tumbak.
Jumlah 700 tumaknya kurang leuwih 1 hektar top keur tiluan. Ke ngatur sabaraha-sabarahna ka saurang mah di mana geus diukur. Atuh si ibu boga perhiasan kurang leuwih 240 gram ngan perkara imah sadiaan ama jeung si ibu di mana dikersakeun rumpak caringin janari tengah peuting. Nu jelas nama persediaan mulasara ama jeung si ibu ulah nepi ka dipanganyuk ngahutangkeun kuno jadi anak. Cenah salah saurang ngarasa lebar imah jeung tanahna dijual ka batur. Tong dieusian ku saha eta mah anu mulasara ama jeung ibu bae. Naon pangna ama geus seren sumeren ti ayeuna nyaeta meungpeung hirup-hirup keneh. Da geus eueuh kolot masok rajeun aya dulur jeung duluri ributan parebut warisan. Itu hayang loba, ieu hayang loba, tungtungna anak jeung anak jadi pecah. Samala sok aya timbul silih pahala tina alatan parebut warisan. Ta sakitu pamungkasna mah. Engke di mana ama geus boga duit urang ukur kabeh kakayaan tanah kalawan terus di masing-masing aktekeun. Saur Aum Wilastra pamungkasna seren sumeren harta kakayaan kanu jadi putra tiluanana kalayan henteu leupas tina amanat sareng pitua. Tos kitu mah sadaya kakalamar sewang-sewangan jalaran parantos wengi ampir jam 11 teras karulem. Ari Mang Jasik mah jeung bi emeh ti sabada isya teh geus talibra kawantu beurang natas cape barang gawe. Ari katamah-tamah subuh keneh ge geus sarudang tara kapiheulaan kuno jadi dunia. Para mitra sadaya abongkena cek tadi ge aya paribasa kuat adat Batanwara. Manusia atawa jelema anu hese dibenerkeunana hese dielinganana teh tur digeuingna. Geus kitu mah kitu weh heugeuneg treug nganteur kana kahayang jeung maksudna. Saleuheung kahayang jeung maksudna teh tur tujuanana anu nuju kana kasalamatan nuju kana jalan piuntungeun. Teu matak jadi sua narajang neug treug nganteur kahayang jeung tujuan. Nu baris nyilakakeun baris ngarugikeun mah eta kadirina. Sokomo bari ngarempak papagon agama jeung dari gama mah. Cilaka dunya akhirat hirupna teu weleh kabeung beuratan ku dosa. Contona samodel putrana Aum Wilastra nu cikal jenengan Den Joni. Sakitu kuno jadi jan rama seep oge digeuing dielingan. Malah nepi ka digelendeng geus adatna kitu mah kitu we hese dilalempengna. Hese dibebenerna neug treug sakarep ingsun. Si horeng menta dihampura bari nyuuh-nyuuh kana lahunan bapa teh saukur ngabeungetan. Saukur dipake pamining dumeh eta nu jadi bapa geus ngaragrageun harta warisan. Dina hiji poe pasosore tur kabeneran hade poena. Den Rumsari sareng Aum Wilastra carogena nuju angkat ka rumah sakit. Bireh anjeunna nuju aya nu karaos dina salirana. Sanes ku kitu meuni sasarengan deui carogena sareng bojo teu damang. Nya nu ngiring ka rumah sakit lintang tinu bungsu nyaeta Neng Yani. Dari Neng Saripah mah kalaka indit dadaku nama diulem ku rerencanganana ulang tahun. Geus bogo ari nu cikal masih bangbrang, Den Joni tukang toloheor, isu keneh geus indit nu aya di imah lintang tilanjang jeung badegana, nyata bi emeh jeung Mang Jasik nu keur ditarukang. Harita di luar sada nu kaketrok, kana panto atuh bi emeh curing hak kalawan pokna. Alah ecot deuleu eta abahna, sada nu kaketrok kana panto geuning. Aum kitu jeung Nen baralik ti rumah sakit atawa Neng Saripah balik ti uleman kitu. Dah nyaho teuing da teu ditingali. Ucang atuh ka ditu kunyanya cek Mang Jasik. Bari ngahurungkeun bensin tuluy udu daun kawung meuni teu sirikna sagede cingir para mitra. Atuh koloyong bi emeh ka jero keletrek ngalaan kunci. Ana bre si horeng anu kaketrok teh bangsa Walanda sobat Aum Wilastra nu ngaran Tuan Pan Bosen. Puguh we atuh bi emeh ngalenyap kalawan pok. Emen ecot ampun teuing. Cek bi emeh maksudna merek nyebutkeun du Gusti ngan bakat tingku kaget jadina. Duh emen alah ecot para mitra kalawan bi emeh pokna deui. Tabe tuan, aduh abeh, tabe saya teh alah ecot tabe aduh mau ka saha ya tuan teh atuh wan. Cek Van atuh Tuan Van Bosen rada semu cadel. Ha ya tabe.
Apa Tuan Wilastra ada, Bibi? Oh, jadi Wan teh mau ke Aom Wilastra gitu, Wan? Cek Aom BM rajin bisa nyarita ku bahasa Indonesia campur aduk jeung bahasa Sunda. Ya, saya mau ketemu sama itu Tuan Wilastra. Ke antosan sekadap atuan. Aduh, saya mau ngabejaan dulu salaki saya ya. Nanti ngobrol-ngobrol masa-masa laki saya. Ya Wan ya, mangga tuh ke dalam Wan. Cek BM terus ka tukang. Atuh Tuan Van Bosen asup kalawan diuk dina kursi. Ari Mang Jasik karita kapipi rek sasapu. BM nempuan ka kamar jeung ka dapur tapi wis sasaha. Ka mana jorna cenah manusia si botak teh? Cikeneh ajan tuluy di dieu ayeuna nyampak eueuh. Mangkaning tu aing jelema bule, duh aing pangawakan, heueuh. Mana jangkung gede. Hate aing mending halenya panjana aing mah badawang we. Ditongoh turun ka lebak. Cek BM tuluy ngagegero salakina. Atuh Mang Jasik nemalan ti pipir sirilik BM ka pipir. Naon inyanya jume yuh. Meni cucurowokan, meni narik urat peheung. Moal kurang tarik ngagero teh. Si botak sia kalahkan ceunas teungnya. Itu deuleu aya badawang. Aya jelema jangkung gede kulitna bule deuleu. Siga muning bule. Gacal sing hareupan ku nya. Kami mah sararieu ning hareupan ge ningali leungeunna baruluan, semu beureum di buluna ge. Aing mah. Ih, ari kitu bangsa walana euy. Teh teh. Bangsa walana. Ih, sapodo teuing lah. Bangsa walana ge lah. Pokona bisi bangsa walangke ge teu naon. Eta maksudna ka saha cenah? Nu kahartina ku kami mah heueuh. Ngarti sabare cenah mah. Rek eta ka Aom, teuing urut dununganana, teuing sobatna. Yo ka ditu panggihan heula ka ditu ku nya ne. Ngan eta kami rek mairan cai naon tuh nya rek nong. Aduh, nah cai entet digulaan atau cai herang polos. Teu make naon-naon. Engke we di mana geus dising hareupan ku kami tanya ku nya nih. Mau air apa kituan? Kitu cecek Mang Jasik teh. Atuh Mang Jasik nu rek sasapu teh tulus nepungan heula Tuan Van Bosen. Ana gegok nyawe urang walana. Tabe Tuan, Mang Jasik mang. Ya tabe. Bagaimana kabar? Apa baik-baik saja? Mang Jasik dia ungeuk ditanya ku Tuan Van Bosen. Baik Tuan, baik. Aduh, mau ketemu sama Aom Wilastra Tuan? Ya betul. And saya mau ketemu sama itu Tuan Wilastra. Kebetulan Aom sama bininya teh sedang ke rumah sakit Tuan. Apa? Ke rumah sakit? Tuan Van Bosen rada ngajenghok. Betul Wan, sedang ke rumah sakit Cun. Oh, siapa yang sakit? Dua-duanya Tuan. Aom sama bininya sakit. Saya baru tahu sekarang. Tuan Wilastra sama nyonya sakit. Kenapa itu si Johnny tidak kasih kabar sama Om? Sama Ike, apa tidak disuruh kasih tahu sama Tuan Wilastra? Kurang tahu saya mah Tuan. Kasihan memang Tuan Wilastra sudah tua sekali. Dia waktu jadi employer di onderneming sangat baik hati dan orangnya jujur. Cek Tuan Van Bosen. Atuh keur kitu torojol BM nyamperkeun. Para wargi sadaya keur kitu atuh torojol BM nyamperkeun kalawan nanya ka Tuan Van Bosen. Punten Wan, cek BM ka karasa kitu. Apa itu punten? Kita tidak tahu apa itu punten. Punten sebangsa makanan. Cek Tuan Van Bosen. Punten itu bahasa Sunda Wan. Kalau bahasa Indonesianya mah maaf, sorry. Cek Mang Jasik nerangkeun. Atuh Tuan Van Bosen ngagak. Yes. Sama-sama saya minta maaf Bibi. Si Mang punya ngomong bisa ngomong sorry. Yes. Si Mang juga saya minta maaf sama Bibi. Cek Tuan Van Bosen manehna ge minta maaf deui ka BM. Wan mau nanyakan sama Wan teh, ari Wan teh seneng minum air naon Wan? Saya belum pernah minum air seneng. Apa yang nama air seneng? Cek Tuan Van Bosen sarua jeung BM.
pada olila atau ceki karta teh mah. Maksud ini teh si saya nanyakeun suka minum apa tuan? Apa air manis, apa air bening, apa air kopi? Oh, terima kasih. Tidak usah repot-repot. Itu saja air teh manis. Cek Tuan Van Bosman kawas bodor. Ongko nyebut ulah repot-repot tapi minta si teh manis na para mitra. Jadi air tehnya digulaan itu Wan? Yey, nei, bukan air teh digulaan, tapi teh manis. Maksudna mah sakumaha nu diceritakeun bieu kunyane lah. Cekel Mang Jasik atuh. Lewas BME ka kamar makan bari nyokot cangkir beling. Jeung senok leutik sajeroning keur ngeusian gula teh gawena gegeryeman sorangan. Bari bangun keheul. Dipikir-pikir ngomong jeung bangsa nu kitu mah tak ngadatangkeun rieut jangar aing mah. Ngomong hayang ngarti keur sorangan. Kana punten ge teu ngartieun komo kana sumuhun dawuh. Coba bieu men teh manis disebutkeun ku aing cai teh entehna di cai air teh digulaan kalaka nei-neian. Ceuk manehna teh manis. Sanu badaranya, sanu balekcenanya. Ceuk aing air teh digulaan, ceuk manehna teh manis. Matak aing malah sudin najis abrig-abrigan bubujang ka bangsa nu kitu patut. Jeung de bangsa nu kitu mah rupa bager ka bangsa urang tapi hatena jahat, hayang ngajajah bae. Inget pangalaman jeunatna lanceuk aing we kungsi jadi pagawe di bangsa deungeun. Nepi ka eureuna teu pogo-pogo ceuk deungan lanceuk teh. Hei, Mang, cobi ini kuda iket di samping ya, cenah kitu. Ningangkeun di lanceuk aing jelema sieun ku bangsa nu kitu. Kapaksa si kuda teh huluna diiketan, tuluy awakna disarungan di sampingan. Akhirna lanceuk aing teh camunun we hanapeun panyaweran. Si rabun ugul eta iketna di pakean. Dipakekeun kana hulu kuda. Make celana pokek sabab samping sarung dipakekeun ku kuda. Cek BME tuluy ngantirkeun cai di bakian, cangkir dituna dina meja. Well. Terima kasih. Terima kasih. Cek Tuan Van Bosman seuri kalawan nyabat bobokong BM. Jangan gituan tuh pamali Wan. Anu rupu rampak kana bobokong batur meni teu irainya. Oh, ya, well. Betul, saya juga suka makan irai, tapi direbus dulu. Itu ya, enak sekali rebus irai. Apa di sini tanam irai, Mang? Cek Tuan Van Bosman. Maksudna meureun kana lu broai. Samaruk manehna mah BME teh nyebutkeun teu irai teh roai. Cek BME pok narada harebosan. Nya abahna rek kumaha teu disebut jelema balegug atuh. Keur siga badawang teh mancarkeun irai ngeuna. Samaruk dahareun kitu irai teh. Karjina kumaneh meureun roai deuleu. Dasar si Tuan Olil. Cek BME. Tuluy ka tukang deui harita Tuan Van Bosman nginum, tuluy odud rokok bodas. Oh, maaf. Saya permisi mau pulang. Nanti kasih tahu sama Tuan Bilastra. Ada saya kesini. Lain waktu saya kesini lagi. Begitu saja ya Mang. Cek Tuan Van Bosman pamitan rek nangtung. Baik Tuan, nanti saya sampaikan Tuan. Terima kasih. Mari, permisi. Mangga Tuan. Temal Mang Jasik bari ungeuk nuturkeun saseret teras. Sanggeus Tuan Van Bosman ngaleos Mang Jasik ka jero deui kalawan ngoncikeun panto. Kira-kira setengah jam ti sabada Tuan Van Bosman balik gurutak nenrum para mitra sadaya. Nenrum Sari sareng Neng Yani marulih ti rumah sakit. Mung Aom Wilastra nu teu mulih teh jalaran Aom Wilastra teras diopname. Panyawatna abot saur garwana mah gejala tipes sareng jantung. Nu mawi teu kaing mulih deui ku dokter. Hari Nenrum Sari mah panyawatna mah sareng gohgoy. Harita BME ngalayat Nenrum Sari ka kamar. Nen laras Aom tadi opname saur Neng Yani mah. Nya BME sababapana budak mah penyakitna rada berat. Dupi panyawatna teh panyawat naon Aom teh Nen? Jantung cenah bejana teh. Dupi Nen? Ai abdi mah ieu mah jeung jantung ai.
bapana budak mah tipes cenah bejana teh. Ya Allah, kutan panyawat jantung atunya. Ieu teh nen teh jeung aom panyawat tipes nanging salirana mah teu patos ageng aom teh nen. Ai perkara panyakit mah teu gumantung dina kayan awak montok atawa begang wae BME. Malah sok aya nu awakna leutik ge boga panyakit jantung. Laras ketang nen nanging mugi-mugi we ulah kateterasan sing enggal damang deui da kawitna ge damang. Sangem paripaos genteng-genteng ge ulah potong nen. Nya mudah-mudahan we ulah katutuluyan BME. Bade tuang bubur nen, upami bade tuang bubur ke bibi bade ngabubur heula nya. Pek wae rek ngabubur man Allah teu lobah teuing. Waler nen rumsari koloyong BME ka dapur, tuluy ngisikan beas 2 cangkir kalawan dibuburkeun. Ngaso heula para wargi sadaya ngaso. Wargi anu mulia nu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng. Harita para wargi sadaya atuh Neng Yani nuturkeun ka BME ka dapur bari nanyakeun. Bi, dupi teh Ipat acan mulih ti ulemanana? Ceuk Neng Yani nanyakeun Neng Saripah lanceukna. Anu mawi teu acan neneng, tos kantenan Den Joni mah. Temal BME bari nutupkeun nutupan kastrol. Nya aku mah pipikiran lanceuk abdi cenanya. Jol nu lalaki kitu, jol nu awewe kitu kapanyaho nu jikolot teh gering. Ieu mah kalah ka arinit. Tungtung mah sok hawatos ka ibu we abdi mah bi. Sawios neneng tong dengai mutan teuing jaran tos kitu kapalaina. Utamina mah neneng we sing laras-laras mituhuna kanu janten Ibu Rama. Cek BME. Atuh Neng Yani terus ka jaman abdas jalaran teu acana tepan lohor. Mulih ti jaman teras ngalaksanakeun ibadah di kamar. Teu lami netepan teras nepangan ibuna kalayana sampean ibuna dipeuseulan. Nyaan ditilih kana kitu nama Neng Yani kacida ngamemenanana kanu janten ibuna. Malih taar ibuna dipeuseulan wireh ibuna munut dipeuseulan taar. Saurna teh asa ting arengab. Nya nu kieu pisan anak nu kasebut soleh atawa solehah teh. Nu daek ngurus indungna indung bapa tur daek ngaduakeun kanu jadi indung bapa. Ngaduakeun kana kasalametan para wargi. Teu komo engke nu di alam akhir ngadungakeun teh para mitra. Ditampi iman Islamna, dihapunten segala dosa perdosaanana kitu. Atuh wengina Neng Yani harita teh bada netepan Isya teras ngawot surah Yasin kalayan ngadua ka Allah Subhanahu wa taala. Sangkan hujanten Ibu Rama engga didamangkeun deui kawasasari. Nanging sawangsuna para wargi Neng Saripah marajeun ngelol teu lami kaluar deui. Di kamar teh geus puguh Den Joni mah boro-boro daek mencetan teh nu jadi kolot. Nu ngajepat ge sugan nanyakeun sugan kumaha. Rajeun ngelol ukur saseret lawang kamar. Atuh Den Mang Jasik tiap peuting sok nungguan Aom Wilastra di rumah sakit. Isuk-isuk balik bada magrib kencling init ka rumah sakit. Gancangna ieu carita. Aom Wilastra diopna geus aya kana welasna poe, tapi teu aya parobahanana pisan samalah nurutkeun ceuk katerangan Mang Jasik mah. Aom Wilastra asa beuki repot da puguh Mang Jasik mah tiap peuting nungguan. Dokter anu memang ngurus Aom Wilastra aya kana opatanana tur nurutkeun ceuk dokter Aom Wilastra kedah dioperasi jantung. Nanging para mitra kupala putrana teu dibidian. Tosa kawartosan repot mah kakara Den Joni jeung Neng Saripah daek nungguan di rumah sakit.
mung Neng Yani nun teu tunggon teh wireh melang ka ibuna. Sanajan dokter usaha satekah pola, sakamampuhanana akhirna Aumila strate katulungan teras ngantunkeun. Mulih kajati mulang ka asa dipundut ku Nu Rahayu dipenta ku Nu Maha Kawasa. Geus kitu maka karaneng saripah cerik teh sirikna ceceritan. Cerik ngaluarkeun cimata getih ngajerit maratan langit ngoceak matan jagat ceuk paribasana. Atuh den Joni cuma 5. Nya harita keneh layon dicanak ka bumi nangange mobil ambulan ti rumah sakit. Puguh we tatanggana awewe lalaki siga nu galeumpeur. Kabejaan Aumila maot, gancang arunggah. Arinden rumsari kapidara atuh Neng Yani nangis bari gagauran. Ibu ya abdi, ya abdi sing emut, sing emut. Ibu mau ngantunkeun abdi, ibu. Kitu kasauran Neng Yani terus ngaguk-guk midangdam ka pati-pati. Kasedih beuki nyamperit jeroning ati raga asa kumambang honcewa. Nya teu rek kitu kumaha mana nu jadi rama tos puguh dugi kana titis tulisna. Mana nu janten ibu ge teu damang bari kaayaan teu emut-emut. Tungtung nabi emeh kabawakeun rawah riwi. Ari Mang Jasi karita sibuk nguruskeun itu nguruskeun ieu dibantuan ku tatanggana. Nanging teu lami Neng Yani leler nangisna jalaran aya nu mepelingan ku garwana urang saurang ustad. Harita Neng Yani sabada nangis teh teras ka jamban abdas. Mulih ti jamban rap ditiung teras ngaos Yasin. Gedengeun rayon-layon ramana nu tos rengse disiraman teras dibungkus ku boe. Samalah tos disolatan sagala. Kari ngadagoan nu keur ka kuburan geus beres acana. Semah nu timana daratang. Kalawan mere tanda milu bela sungkawa kanu kapapatena. Nu teu kungsi sajam mati makam geus datang, ngabejaan yen kuburan geus beres. Atuh harita keneh layon teras digotong kana pasaran, tur dijajabkeun ku masyarakat didinya aya kana 150-na. Dugi ka dinten harita Aumila riung mungpulung sareng nu janten putra kaligarwa. Sagala amal-amalan parantos tutup, kalayan tos ngancik ke di balik gesan ngajadi di alam kubur. Lamun dipikir dibulak-balik, dipapai, dirasa-rasa, turun nyawang ke alam katukang. Si horeng si mana horeng Aumila ngempelkeun putrana kalayan masihan pitua sareng masrahkeun harta kakayaan teh. Nyaeta kitu we baris ngantunkeun salalamina mulih ke alam kubur. Upami waspada teh mah sapertos nu waspada. Bare ngantunkeun salalamina. Cul harta cul kulawarga estu ngaligincing lain babasaan. Nu dicanaku sadayana nu tos marulih ke alam barjah anging iman Islam sareng ihsan. Mung eta nu bade diangge nampi ganjaran ti Allah Subhanahu wa taala. Ongko hanya kitu cek tadi ge urusan umur urusiah Allah. Bari dina dipundut nante gumantung kanu boga panyakit berat bae. Samalah aya nu teu naon ge ngadadak ngabanusan. Nya di dieu keur urang khususna nu beragama kudu yakin tur percaya Allah Maha Kawasa Maha Wenang. Kawasa sareng wenangna Allah ngayakeun sareng ngateu ayakeun sagala rupana nu aya di alam dunya kaasup ka umatna. Kun fayakun, Allahu Akbar. Mun kitu mah urang kudu bener-bener tauhid sareng iman kamantena tur takwa, tur salawasna urang neneda kamantena. Ngaso heula para wargi anu mulia, ngaso heula ngaso. Para wargi anu mulia, upami urang emut kana palebah dinya, urang kedah rumaos. Urang kedah rumaos kusaha diusik malikeun saha nu maparin mang pirang-pirang kanikmatan, boh nikmat lahir boh nikmat batin. Para wargi sadaya teu sidadap teu siwaru angin Allah Subhanahu wa taala. Naon nu disebatkeun iman? Wallahu alam bimurodi. Nya eta nu iman teh para mitra nu percaya. Nu percaya kana kaayaanana memang para mitra pan. Rukun iman ge aya kateranganana. Atuh nu takwa kamantena eta nu takwa para mitra nu ngalaksanakeun sing sakur parentahna bari ningalkeun sing sakur nu dilarangna. Kitu para wargi anu mulia. Jadi iman jeung takwa
Eta dua anu kudu ku urang dihijikeun, bari ku urang kudu dilaksanakeun ngan saukur lain dikecapkeun wungkul. Memang para mitra nu kersa ngalaksanakeun naon parentah mantena, sareng nu tiasa nebihan nu dilarang ku mantena eta nu disebat takwa. Ras emut kana pupujian marurang kali. Di pondok atawa di mana we nu unggelanana eling-eling dulur kabeh ibadah ulah campole. Bisi kaburu pae. Salatullah salamullah ala yasin habibillah ayayasin habibillah. Mata ketir para mitra anu mulia. Upami nguping nu pupujian kitu. Nanging teu kedah dianggo ketir asa sing leres-leres urang tauhidna kanu maha kawasa. Mangga urang lajengkeun para mitra kumaha nu salajengna ieu carita. Utami nama kaayaan kulawarga almarhum Aum Wilastra. Oge kumaha nasibna Den Rumsari nu dina waktos ieu masih keneh teu damang. Pangwalerna mah para wargi sadaya perhatoskeun bae jalaran ieu carios, tebih keneh kana tamat nemege ngawitan. Wireh ngaran kapidangkeun. Caturkeun Aum Wilastra maotna tos langkung 40 bari biaya mulasara sabagian artos Neng Yani. Ladang ngical perhiasan anjeuna paparinti uana. Atuh sabagian artos tinu kaemutan malih ti Tuan Van Bosman oge masihan genep ringgit, nanging artos ti Tuan Van Bosman kuden Yoni dipasihkeun 4 ringgit. Nu 2 ringgit mah ku anjeunna para mitra sadaya di korting. Lain aya kadua ngabantu ngabiayaan mulasara nu jadi bapa Den Yoni mah. Aya kaingetan ti Tuan Van Bosman oge ceuk istilah ayeuna mah dicatut atawa dimisti. Kitu deui Neng Saripah sapeser oge dibelah 7 teu ngabantu, padahal tiluanana geus diserenan harta kakayaan ti nu jadi rama almarhum. Waktosna seep.